manuk. Ah, mau ke kebun lah gitu. Hayu. Orang ke kebun. Yang hayu tuh. Saya itu selong euy. Depuk nyoy mah, depuk nyoy. Selong jeung naon teh? Keur mencok aku. Oh, daripada jeung daging mah, kena jeung mencok teh ngeuna nikmat dian. Nya jang kabeuli. Nyantos teh nya ka dia aya bade moro manuk ya teh ya. Oh, nangkan hasil. Kemana sih ya? Bos dadang. Kemana sih ya? Panas-panas kieu teh. Biasa bos bade moro manuk. Ngajar dog sih ya panas-panas kieu mah lapruk-aprukan. Ieu jeung barudak moro. Kita juga masuk sawah moro manuk. Aing atuh yang manuk pembeli. Arek moi, teu boga duit, Bos Dadang. Manuk di poroan wae buaras atuh. Sia melakan wae hanteu. Geus lajong enang marantau ka dari itulah. Nyantos tuh kan bos dadang di payungnya. Nya. Bos dadang. Tarik moro manuk jang. Launa tuman. Tolong, Mana manuk teh jarempling kieu nya. oh manyuk ki mah. Manyuk. Gandeng ieu teh. Tuh, manyuk tuh. Manyuk tuh. Tuh. Ih, kabur. Temu yang nu, temu. Siapa bayu ah. Ada bapak-bapak guys. Ada bapak-bapak guys. Kakak naon, Pak? Pak, kerdaun Pak. Jangan tak. Goblok sia. Ulah ganggu aing keur tapak. Untuk mantau banget sia asa kayana keneh. Tanya heula aing keur nambah ilmu. Era aing teh. Aing dikamanakeun martabak aing teh. Martabak meureun Pak. Baiklah bebas aing ieu nu ngomong. Mantog moal sia ha. Mantog moal. Kabur. Aing kemarin nang ngorek, kira beli deui. Kamang di dieu mang penyalian coba tuh manuk di dieu. Ah, sarua wae ngomong pisan manuk di dieu. Ari keur neangan. Aya. Danut rek mana burit-burit oprak-oprakan ke kebun. Ye tad. Rek neangan sampo geus lila euy. Yang belum sampo. Jangan sampo kos ngalah wae kieu. Kalau sampo aing padung. Nya tuh tad, hitung-hitung ibadah we. Wah, sia mah bisa wae ngajawab teh. Kade ulah ka ditu tuh, kade ulah orai koneng.
Heeh. Orangnya budak anu cocok. Yang satu tadi. Oh, nam. Padahal ulah sampo aing. Oh, moal tat. Ih. Moal atuh. Besi Nam. dosa. Oh, bener. Ya, apa lu dosa? Tat nya. Ayo kadeta orang koneng. Heeh. Wah, aing mah sampel leutik kene. Oh, hanu leutik lagi tah. Mana neangan sampel euy? Lah, ribet euy. Jelas deh anda yang ngisi ge. Ya betul. Mendingan ya, ada mendingan ya. Duh, cewek makan naon ya. Baiklah cewek pakai laras oge mau kanyawan di kota ge. Pakai tisu, dia ge tisu we anggap. Gua sampai lagi lah. Balik keren kene. Mana ya manuk teh? Kamarana? Iya, nangan manuk. Nah, mana tuh kablah itu loba. Amang nangan sampel bieu. Aduh, balik kene. Di belah itu jembling. Oh, manuk pisan. Amang tas di mana, Mang? Nangan sampel. Oh. Gua sampelna teh hasil. Nah, itu nya. Ya tuh ya, Nak. Kanye mang kanye. Ayo, ayo. Itu tuh, guys. Kabur wae, itu beunang wae urang nembak manuk mah. Ceuh, kemana mah? Urang tuh bisa nembak manuk mah, kalau nembak awewe mah. Bisa. Gimana? Opak. Urang kopela coba ah. Yo, tinggal itu yo, moro manuk yo. Kos Mang Omen, sok atuh. Tuh. Awas manyuk. Mana manuk? Itu aya wanyuk. Awas wanyuk. Mana? Wanyuk. Eta wanyuk. Anjing ieu mah waduh. Eta mah waduh, bae anjing. Ejanya wanyuk. Tanya. Bener manuk-manuk teh. Ah, sama goblok anjing. Nangis aing balik kan. Bunuh ke mana? Roblok barudak teh. Harian aing baralek pisan. Aing kene heurean deui ah. Balaga tuh da anjing tadi ngarian aing. Aing heurean deui ah, aing piker. Tah anjing tah boolna tah ku aing tah beunang yo. Anjing lemok sia tah anjing. Tadi sih ngarian aing, ku aing tah heurean balik. Anjing, si Ameng ngamnya gua aing nyanyi aduh. Ameng goblok si Ameng. Anjing aduh.